teka rasa urang hirup ku senang-senangna lantaran serba aya mobil atuh di jalan ambalaya di imah mah eueuh awewe atuh di kota garelis nu di imah mah pagon tapi urang senang hirup teka rasa ternyata horengan urang geus di ambang pintu memasuki bulan Zulhijjah. Jadi batur mah kuari geus aya di tanah haram baik Madinah maupun Mekah. Salengkah-salengkahna ditulis sebagai pangampura Allah. Urang mah di dieu atuh can pararuguh. Aya anu nyilih bae ngaji ge asli nyilih besaya kolektor datang ngajina ge nu mantap di tengah ente di sisi besi kapanggihan tapi nu jelas mah zahirna mah ngaraji belah pokona dulur-dulur urang mah pan teu ngaraji di lembur masing-masing di imah masing-masing urang mah alhamdulillahirabbil ternyata horenganan Agustus ge urang geus kasabaraha taun 72 tahun jadi geus lewat setengah abad geus 72 tahun mejehna kuduna mah nagara teh geus 72 tahun mah beuki baragus beuki bareres tapi ternyata kadieuna beuki kararieu baheula mah Agustus camat ngainstruksikeun ka lurah supaya jalan cai dibersihan jalan cai supaya rarapi aju dikapur para rutih tanda urang merayakan hari kemerdekaan jadi kabeh nu sisi jalan mah dikapur imah nu di sisi jalan tatangkalan pager jadi sa Indonesia kanyahoan Agustus kuari mah guruna ge aya teu baris guruna ge guru teu baris guru sakola jadi endeu kumaha bararagusna merayakan hari kemerdekaan teh ya kuari mah sapotong-sapotong aju kumpul da teu puguh baheula mah kulantaran aya lapangan boga lapangan kecamatan teh kumpul kabeh sakecamatan nu mawa paparahuan anu mawa dangdeut anu mawa wah macem-macem jadi urang asa gitu lantaran lapanganana dijual wallahu a'lam kusaha dijualna teu jauh nu jelas mah kula mah teu kabagian belah duitna sejak kumpul padahal di zaman Belanda mah setiap kecamatan aya lapanganana eta teh naon gitu ngati tinggal Belanda masih kene aya utuh di basa babara kecamatan mah masih utuh kan tapi kuari di pasar Kemis mah atung geus aya nu baris di imah bae duaan
salakina jeung pamajikan teu bagian lapangan. Nah iyalah Agustus geus teu karasa. Jadi makin ka dieu makin teu beres. Baheula mah aya bupati asa aya raja datang ka sakolahan, bupati teh kos raja. Lantaran pantes diraja-raja. Bupatihna atuh penuh dedikasi, penuh harisma, aya sifat kebapaan. Aya bupati kuari anak-anak jadi bupati atuh. Uyuhannya bisa nangtung eta. Anak-anak lahir prematur baheula ge. Sawarehna maksudnya. Nah, ieu orok jara di bupati. Baheula mah pantes bupati teh. Masyaallah karim. Teu kudu presiden nu datang ka lembur, cukup bupati asa presiden. Kuari mah presiden asa hansip datang ka lembur teh. Wallahu alam. Ieu nagara jadi dibalikeun kuari kos kieu. Ya Allah, ya Rabbi. Atuh kuari mah kadatangan kiai asa kadatangan preman. Masya Allah, muludan tinggal muludan. Geus beres muludan pas ini. Mayarna urang sabaraha. Aduh, teh preman bener teh kos kitu. Aya kuari ge kiai na gitu. Ya Allah, ya. Anu preman mah bajingan damah tuh. Oh, ya Allah ya Rabb. Tertanda berarti atuh ieu nagara keur acak-acak. Urang ngadenge korupsi baheula mangan 1 juta 2 juta. Kuari mah triliunan. Masya Allah, meringkak bulu. Kaya mah urang bagiannya. Maksudna kanarakan abe bareng we gitu. Ulah nyana bae. Tapi kan engke di akhirat urang ngadadahannya nah. Presiden dadah. Bupati. Kiai. Kiai ge sarua nu korupsi mah ka neraka bae. Korupsi di mana? Sholawat. Aduh. Nah, ya Allah. Ulah sok juli tah-tah atuh sia mah. Nah, maksudna naon? Di tengah-tengah kreditna negara, di tengah-tengah hancurna budi pekerti, moral hancur, urang ulah kababawa hancur. Jenteing batur hancur, jenteing batur ajur. Pemerintah gadengena kuari teh keur korupsi, urang mah ulah korupsi, mun deuk maling sendal bae. Sarua tah mah atuh. Salametkeun awak urang masing-masing. Lain deuk nyaritakeun kehancuran kudu hancur kabeh. Tapi salametkeun diri urang di tengah-tengah hancurna moral bangsa. Di tengah hancurna budi pekerti, urang mah perbaiki, urang mah bagus-bagus supaya kajeun batur mah cari laka di akhirat, tapi urang mah mudah-mudahan disalametkeun. Batur ka neraka minimal urang mah di sisi, ka neraka mah di sisi. Dek diaminan kumaha tuh jangan ngredit kabeh, make duit bank kabeh, dek kumaha teu ka neraka. Nah, nu mantak urang ngaji supaya saetik-saetik ku urang dirapihan. Kreditan gegeraan selesaikeun. Aju ngredit deui. Teu anggeus-anggeus. Ya Allah, ya Rabbi, hawa nafsunya. Nah, yuk urang ngabebener diri urang. Ulah kabawa sakaba-kaba tur,
urang ngadoa jang kasalamatan urang oge jang kasalamatan negara urang jang kasalamatan bangsa urang. Mudah-mudahan urang kabehan diri urang, keluarga urang, tetangga urang, tur seluruh rakyat mudah-mudahan disalametkeun ku Gusti Allah, dibere kenal ka Gusti Allah hingga urang di akhirat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Iraha kiai tanggal hiji hajina wallahu alam tanggal hiji na cek pemerintah mah. Tapi cek hisab qat'i mah jatuhna lebaran adalah poe Jumat. Lebaran haji poe Jumat. Berarti nanggalkeunna terserah ente. Nek poe naon sabodo. Nu jelas lebaranna poe Jumah nurutkeun cek hisab qat'i sulamun nairin. Islamun tanggal 10 poe Jumat berarti tanggal hijina poe Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat. Kuari poe naon? Sadar berarti. Cager. Nunggus balain gitu nggak jawab. Nah, Minggu, Senin, Selasa, Rebo. Minggu, Senin, Selasa. Tinggal 3 poe deui. 3 poe deui. Masya Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu nyaritakeun ti Kangjeng Nabi bahwa poe anu terpilih teh aya 4 lain sambarangan poe nu 4. Nomor kahiji yaumul Jumat. Poe Jumat teh lain sambarangan. Lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Ku Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia. Seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mamana. Ulah ka mana? Coba lamun dijelaskeun. Oh, ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Atawa jam hiji ngintip jam henteu. Pokona mah sapoe Jumat bae. Ulah aya nu sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet bae ka mamana ka sawah pa Jumat mah. Geus bae aja kalantas bae-bae. 10 tasbihna, 9 jual hiji. Atuh siapa jualan keneh bae. Nah, ieu poe Jumat lain lalagaan. Sebut daga Sayyidul Ayyam. Rajana poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat. Sabada azan. Tah, sabada azan di dinya waktu ijabah.
cik sakaol sabada salat sunnah. Begitu azan langsung salat tas setelah salat sunnah. Cik sakaol mah memeh imam naik ka mimbar didinya gegeraan menta. Begitu imam keur naik, ya Allah menta dunia putih, mobil. Teu parugu. Ulah diembat-embat isin jero hate bae. Siksa kaul mah antara khutbah 2. Khutbah kahiji diuk tah di jero diuk dirinya waktu ijabah. Siksa kaul mah beres khutbah kedua memeh dilaksanakeun salat Jumat. Siksa kaul mah ta salat Jumat. Siksa kaul deui mah jam 1. Cek sakaol deui mah bada asar. Cek sakaol deui mah memeh adzan magrib. Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae. Di mana asal didinya pas urang mentang geus. Dibere langsung. Asal urang pas di waktu eta geus. Masyaallah. Ngan modelna eta ongkos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaan malam ganjil padahal mah teu kitu. Kebiasaan malam lilikuran padahal teu kitu. Bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abah nyongsrong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh. Dibentah-bentah ke kieu asa di mana gitu. Tak ieu ge waktu ijabah teh kos kitu. Poe Jumat. Yes, nomor 1 poe Jumat. Nomor kedua yaum Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara. Lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatahu Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cek Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan gubron. Deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara, di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan. Poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make 2 helai. Eueuh nu make jas, eueuh nu make dasi teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi eueuh nu make endeu ka Arfah asup ka salon teh aya. Eueuh tang dek apel ka salon mah. Ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul. Boro-boro ngurusan awak. Bugu baju ge teu dipake ngan saukur 2 helai. Cek Gusti Allah hei malaikat pandang ku anjeun. Qad anfaqul amwal. Nyana daratang ka Arfah. Aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil. Aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo, berikut jeung anak kotok nah. Tuh deuleu menghormati ka aing kabeh ge hayang. Lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti. Aki-aki deuleu dararata. Hayang nyaos ya malaikat tuh. Nini itu mah tuh embe dijual, kotok dijual, buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah, menghargai ka aing, hayang kapanggih jeung aing. Ternyata horenganan di nagarana mah pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana. Nyana mah ngajual anak kotok, tapi nagara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang. Pikir ku sia.
Coba malaikat. Aneh tante. Namun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing. Kumaon peta bupati hayang menang jatah. Ku goblok-goblokna bupati. Ku goblok-goblokna presiden. Tuh anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana. Meuli Lexus tolong teh coba. Tapi eta mah di ditu, di Amerika lain di urang. Di Amerika tuh mana? Di Amerika. Di ditu. Sedih urang. Haju ngadagoanana geus nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Bejana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kaburu malodar sia. Hayang kapanggih jeung aing tuh. Taha. Saksian ku aranjeun kabeh gerage. Hajuat Abul Abdan. Isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arfah ku aing dihampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arfah. Untung jasa jelema nu di Arfah. 2 tah poe Arfah. Hiji poe Jumat, 2 poe Arfah. Geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Heuh sanajan di dieu ge. Urang ngaji pene make ihram, nah aing nurutan di Arfah bae sakieu teh geus. Ya kieu bae geus. Aju daharna ge di lapangan. Nurutan di Arfah bae di ditu. Ulah nyisiran banan kayak anakna mawa ka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarrabal abdu kurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban. Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu neulegetihna. Tapi Allah mah neuleut teh takwana. La yanallallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia. Dahar ku sararia. Tapi aing mah nilai nu ku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal kurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Setiap tetesan getih nu nyeclek katana nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseut getihna. Iya getih sacek celek baik suara jasa. Gila poean lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang guari mah masjid korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu be malaikat. Coba tuh si haji itu. Boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neulekeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabarudak teh ditongton ku malaikat. Malaikat tongton kieu. Ya Allah. Mana coba situ. Ji, pan situ mah duit loba ge teh coba situ. Cet, tuh. Malaikat, oh di itu tuh. Di itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh, Pak anu mah di anu masjid. Cak Allah, guys. Bukakeun lawang sorga. Dibuka. Lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokona mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan. Jang meuli kebo. Sapoe 1 juta urang jeung celengan. Duitnya di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa, sapoe 500.000.
yang celengan berarti namun kiwari datang ke lebaran 14 poe. Nah, jadi berarti lamun 500.000 seperti itu. Berak. Kabeli gitu embe Garut. Bude teh. Wah, cenah kiai duit teh boga tuh sakitu mah. Geus bae tuh sapoe 100.000. 100.000 berarti kuari datang ke lebaran sabaraha? 1 juta. Nah, kabeli embe cisoka. Embe kacang nu leutik. Geus kuari mah lamun jadi tukang ojek, ngojek kuari sapoe-sapoena. Tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun. Cek tukang ojek di mana horeng kiai. Boro-boro meunang 1 juta. Kadang-kadang babaturan mah nuhunnya. Sial teh babaturan. Emang ge ai babaturan mah numpang. Nuhunnya urang heuheuh eta tukang ojek teh atuh biasa we tapi lamun aya jahe mah set deuk mayar ge enggak usah ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah saya mah ridho sial tuh tukang ojek masyaallah geus mah deui teu puguh karuh. Logat non direm. Hut. Karasa yang nyenud gak dia. Itu kak ojek tuh bareres. 2, 3, 4 Yaumul Fitri. Poe lebaran fitri. Eta teh lain sembarangan poe. Lantaran diawali ku puasa. Setelah selesai puasa sebulan, nyana seakan-akan dek nyokot gaji, berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji. Cek Gusti Allah, syahidukum, ini qad ghafartulah. Kain dihampura opat, hiji poe Jumat, ngeunggus kolot manggeus bae. Geus poe Jumat ulah ka mana? Geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana? Ulah ka masjid-masjid di imah bae. Teu beres teh kolot. Poe Jumat, Yaum Arfah, lebaran, haji jeung lebaran fitri. Poe nu opat eta mah lain sambarang. Geus disunahkeun di jero bulan haji teh urang puasa sunnah, puasa Arfah bae. Masya Allah, pohara ya Arfah. Lain lalagan. Puasa Arfah teh eta puasa nu ganjarana pohara jasa. Antara aya hiji carita budak ngora. Eta budak ngora neulan bulan bae begitu tanggal hiji bulan haji langsung nyana puasa tanggal hiji nya mah selain Arfah deui di tanggal hiji. Cek Kangjeng Nabi mayahmiluka ala syami hadhil ayam kunaon maneh ieu muasaan poe ieu cek eta anak muda bi abi wa ummi anta mufdaya Rasulullah inna ayyamul masyair wa ayyamul haj sallallahu ayyushikani fi du'aihim ampura Gusti Rasul abdi mah ieu nu mantap puasa ge sugan berganjar bae emang lantaran inget nu di Mekah. Di Mekah teh ieu poe teh ayyamul masyair wa ayyamul haj. Diakhiri ku Arfah tanggal hiji geus siap-siap. Di Mekah teh menunggu diberangkatkeun ka Arfah. Geus sarariap nungguan diberangkatkeun tanggal 8. Langsung diberangkatkeun tanggal 9 wukuf. Masya Allah. Abdi mah Gusti Rasul henteu ka Mekah tetapi jelema di Mekah teh kapan ngadaroa
sedangkan doa na anu di Mekah anu di Arafah teh di tanggal 8 tanggal 9 moal datang ka misle kabeh diijabah ku Gusti Allah ku agungna poe Arafah jelema ngadoa diijabah abdi mah pan teu ka ditu geus abdi puasa sugan bae abdi dihijikeun doa-doa nu di Arafah engke bisa nyedot ka puasa abdi sakumaha beusi persani mah gitu kesedot tah doa jelema nu di ditu ngadoakeun ka nyarana masing-masing oge ka muslimin muslimat sadunya sugan bae abdi keur puasa mah tuh ja abdi mapan ka ditu henteu kemudian atuh hayeuna mah kitu abdi mah jaga we henteu di dieu geus bae atuh abdi mah rek puasa abeh akur ganjarana kumaha teh cak Kangjeng Nabi masyaallah fa innalaka bikulli yaumin tasumuhu adlam mi'ati raqabatin sanyanyana tetep ka anjeun dibere ganjaran unggal poe nu ku anjeun di puasaan eta sabanding jeung ngamerdekakeun 100 abid sapoe wa mi'ata badanatin jeung 100 onta mi'ati parosin jeung 100 jaran yakni kuda yuhmalu alaih fisabilillah anu dipake perang di jalan Allah kabita jasa ganjaranana atuh maneh mah dibere ganjaran sarua jeung ngamerdekakeun 100 abid sarua jeung boga onta 100 boga kuda 100 diberangkatkeun jang perang fisabilillah tambah ganjaran hiji ge pohara jasa sabilillah mah syahid atau komo ye 100 tah nu bantak lamun jelema geus dibejaan ganjarana model kitu haju teu daek puasa goblok tah nah madak dek dileukeun awas ke minggu hareup lamun kadeuleunah teu popoyong kodan lemes teu leuleus berarti teu puasa geus kuduna kieu nyiduh korenganan keluar di majelis mah ngarokok. Ieu nu matak dicaritakeun ge supaya daek puasa. Lain lalagaan ganjaran masyaallah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat, dibere jag-jag, dibere kuat ngalaksanakeun puasa. Poean kahiji tanggal hiji Perbo iya lamun urang puasa ghafarallahu fihi lantaran poe eta teh Allah ngahampura ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti sorga kemudian ka India negara India langsung sujud dihampura ku Gusti Allah tanggal hiji haji Disman soma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji dihampura sakabeh dosana eta jelema ya Allah ya Rabb poean kadua istajaballahu doa Yunus alaihi salam Kangjeng Nabi Yunus kabur ti nagara kitu Yordan tidinya Kangjeng Nabi Yunus berangkat naik kapal lantaran henteu izin heula ka Allah di negara Ninawa Kangjeng Nabi Yunus disiksa ku Allah dengan cara diragagkeun ka laut tapi lauk nun geus dititah ku Gusti lauk hamba aing ngaran Yunus poe ieu dek dibalangkeun caplok ku sia awas ku sia lecet siksa sia poe wah cak Kangjeng Nabi cak lauk nun waduh aing beti lokos kieu sebenarnya mah ieu mah bahaya jasa cak kieu geus kieu bae begitu dibalangkeun geus langsung salat rek ka jero laut cak Kangjeng Nabi Yunus jaim jero laut ieu hatena ieu ansang na ieu ansang ta insang
Les ya sok jasa abong jualan lauk teh. Nah, geus kita badongengna. Kanjeng Nabi Yunus mah akhirnya Kanjeng Nabi Yunus dikaluarkeun fa akhrajahu min batil hud. Dina tanggal 2 haji dikaluarkeun. Terus sakumaha orok kaluar ti rahim indung. Teu daya teu upaya. Masyaallah. Mantak man soma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam yasillah bi ibadatillah tarfatain. Sajelema nu puasa poean kadua maka Allah bakal mere ganjaran percis kos jelema ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakicep-kicep acan. Geus dikitu-kitu ge tetep bae aing kuat moal nya ieu. Aing puasa ulah ieu nya. Mangkani aing mah di pasar. Mangkani aing mah di pabrik geus uji bae nya. Kurang yakin. Kuduna yakin aing mah paeh geus pokona. Tilok aya dongengna puasa paeh. Lah geus pokona puasa itu. Datang ke jam 10 caknya nado. Letik jasa kayakinan ada. Poean katilu istajaballahu fihi doa Zakaria alaihissalam. Allah ngaijabah kana doa Kangjeng Nabi Zakaria mendak man shoma zalikal yaum istajaballahu doa. Sajelema nu puasa tanggal 3 bulan haji lamun pun tapenta ka Allah langsung diijabah. Geus tanggal 3 asal urang puasa poe eta menta diijabah. Ngan aya nu dibere langsung di dunia, aya nu diengkekeun di akhirat. Masalahna beusi teu kuateun di dunia. Dibere tak aju dipake abrut-abrutan. Cak Allah moal aing mah mendingan engke bae di sorga. Nah, engke di sorga teh ya, urang teh kieu anu poe eta aju ngadoa mah. Begitu asup ka sorga, nah ieu mah ganjaran-ganjaran anu sejen. Nah ieu mah waktu maneh tanggal 3 bulan haji menta hayang dunia, hayang kabeli mobil. Nah ieu ganjaranna tah mobil kijang tah. Protes jana ya Allah ya Rob, atuh kijang ge baheula keur di dunia. Nya di sorga aya kijang. Tinggalin ku batul ojol Gusti ojol. Jeung naon ya jeung Lexus. Wih atupan baheula mentana kijang maneh. Henteu emang Gusti mah kajen ku kumaha Lexus bae Lexus. Ku murahna Gusti Allah dibere ulah Lexusnya tah kapal bae. Eta murah Gusti Allah. Dikitu-kitu ge tetep kuat moal aingnya ieu. Waya maksud dibere bebejak kieu ge ye ai santri bang geus nyaho kula ge santri kiai atuh yakin geus nyaho ieu mah jang anu bangsa pedagang budak sakola nu teu nyaranaok nu tilok maca kitab lah aya kiai mah geus ge poho deui ieu mah mepelingan ieu mah poean kaopat al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa dilahirkan tanggal 4 bulan Zulhijjah. Geus atuman soma zalikal yaum. Sajelema nu puasa dina poe eta aya tanggal 4. Nafallahu anul basa wal faqra. Bakal dileugitkeun ka riweuh jeung kapakiran. Tanggal 4. Tanggal 4. Masyaallah. Poean kalimat yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam. Di mana Kangjeng Nabi Musa baheula dilahirkeun na tanggal 5 Zulhijjah. Geus man soma zalikal yaum bari aminan nifaq min azabil gobri. Sajalema nu puasa dina tanggal 5 bulan haji bakal bebas tina panyakit nifaq jeung tina siksa kubur. Ieu penting ieu. Pilihan bae atuh urang tah. Tanggal hiji tanggal 2 iya aing mah tanggal 5 bae geus lah. Resep jasa aing mah ieu. Enggak, tanggal hiji teu puasa, tanggal 2 tanggal 5. Mun ditanya apa sih tanggal 5 doang? Aing resep tah ganjaranna tah. Eta doang tah aing mah tah. Di sisa kubur selesai aing mah geus. Aduh, budaknya gagah aing prak dipilihan puasana. Macem-macem bae.
Poean kagenep al yaumul ladzi fatahallahu linabiyhi fil khair. Allah bukakeun ka Gusti Allah ka nabina dina eta tanggal genep dibukakeun kana kahadean kemenangan geus mansomahu saha jelema nu muasaan tanggal genep haji andurullah ilaihi berrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Allah bakal mencerongkeun dengan penuh ka deudeuh jeung ka nyaah. Kulantaran Allah neuleukeun deudeuh jeung nyaah atuh moal disiksa salilana terus bae. Masyaallah ngadengekeun mah pohara. Puasa moal. Aduh Gusti Allah ganjaranna gede jasa ieu. Aduh ya Allah ya Rabb. Aduh. Lah cenah kieu tahun kamari geus puasa ieu cenah. Kuali mah geus nyaho, kuali mah eta ganjaranna tahun kamari ge geus. Tahun ieu mah moalah. Beuki dibere beja mundur sama. Yaumus sabi al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdi ayyamul ashr. Poean katujuh mah poean di mana poe eta teh ditutup lawang jahanam teu dibukakeun deui datang ka ayyamul ashr tanggal 10. Mulai poe eta tutup lawang neraka. Jahanam ditutup kabeh. Nu mantak man samahu aglaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fatahalahu 30 baban minal yusri. Sajalema nu puasa dina poean katujuh Allah bakal ngonci 30 lawang kesulitan, bakal mukakeun 30 lawang kagampangan. Bah pohara jasa. Poean ke-8 sok dingaranan yaumut tarwiyah. Tanggal 8 tarwiyah man somahu utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah. Bakal dibere ganjaran teu dibere nyaho ku Gusti Allah ku gede-gede da ganjaran. Nu penting maneh puasa tarwiyah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal ka tanggal 7 sakitu gedena 8 mah tarwiyah ulah hayang nyaho sia ku bade gedena. Masyaallah. Model dibabagi we anak tah jang sia tah jang sia. Nah, anu bungsu mah tiok dibere nyaho. Tenang cenah atuh. Make kiceup sagala tak kolot make kiceup. Hiji tah, kedua tah. Dah, bulu deja satu gol de tah. Cek lu bungsu teh aya abdi. Geus tenang. Maksudna naon? Imah jang sia. Kedokan jang sia. Tuh kabeh mobil di jalan jang sia kabeh. Sokon mah. Sia kabeh geus. Nah eta nu bungsu mah teu dibere nyaho. Nu kahiji kadua katilu kaopat dibere, tapi nu bungsu cukup ku kicep. Asal geus kitu geus mantep jasa. Urang bae ku babaturan teh babaturan keur ngababagi tah. Noel ayo gampang ya mah. Pareng poho ka dituna. Atuh poho ge model si eta. Gusti Allah mah boh tu moal poho. Nggak dijamin. Ya Allah. Nah, poean ke-8 ialah ngaranna Yaum Arfah. Poean Arfah mah man shamahu. Saha jelema nu puasa dina poean Arfah. Bayangkeun coba kana kafaratan lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbal. Eta puasa bakal ngaparatan sataun ka tukang dihampura dosa, sataun ka hareup dihampura dosa. Tama sataun ka tukang ka hareup, apa lu haparatan? Ka tukang sataun ka hareup sataun. Geus anu kamari sagala noel si Mbak, sagala ngabonceng si jahe. Eta ku puasa ieu beak kabeh geus. Beak kabeh geus. Aduh. Mantap puasa Arfah. Puasa Arfah. Sataun ka tukang, sataun ka hareup.
Nya, geus puasa arep tah. Menang 15 poe haji ngebonceng jahe deui. Dihampura kos kieu mah. Aing geus puasa geus. Siapa tolong? Allah Karim. Guys, tinggal tanggal 10. Tanggal 10 mah tanggal nu tadi dicaritakeun poean kurban. Urang berangkat ke masjid, siapkeun mencit kurban. Boga meuli kebo sapi, teu boga mbebe, teu boga kotok jago. Kotok jago urang boga duit, kotok jago sabaraha teh hargana? Kotok jago nu bagus sabaraha hargana? Hah? 50 wah. Tilok meuli maling teh mah. Orangnya jauh. Masya Allah. Masa 50.000? Nggak borong kos gitu mah. Ini kotok jago, set, bagus. Pencit, set. Asakeun. Beres asakeun, embrakeun di tengah imah. Panggil pemajikan jeung anak. Ya orang korban ya. Cak anakna bah. Ari korban mah didikeun ka batur. Dikeun ka saha? Atuh kanu susah. Di negara ieu sanu leuwih susah. Abah sia nyaho. Cak anakna heueuh oge nya makan. Ye, sia sok macem-macem. Lembur ieu pang susahna abah sia. Geus berar. Beres. Atuh kitu mah bah, beres. Niat korban geus. Asan dilaksanakeun nu eta Gusti eta. Nah ieu mah maksudna dicaritakeun padahal unggal tahun urang supaya tergugah deui. Padahal mah geus nyaraho komo nu sok maca kita mah kajeun iman nambah-nambah keyakinan jeung kesempangatan dalam rangka urang ngalaksanakeun puasa. Poe Rebo nganu paling bagus nama lantaran di sabulan teh disunahkeun puasa teh 3 poe. Hiji awal bulan, 2 tengah bulan aya mulbid. Nomor katilu akhir bulan. Akhir bulan tah nu mantak nu bagus nama puasa teh tisuk Senin. Isuk Senin, Salasa, asuk akhir bulan. Rebo awal bulan, bari bulan haji. Geus isukan. Siapa bangun moal atuh. Isuk tah, guys. Mulai isuk geus geura ngamparkeun sajadah di masjid. Guys, kieu bae geus bae. Geus kolot bae naon ditu? Ngis kolot mah kudu kieu ka ing cucu ka dicu. Enak. Ambean coba ieu embun-embunan abah. Geus bau kuburan can. Ieu mah geus kolot nonton TV keneh. Mbeuh ke susuit sagala deui. Aya nu liwat teh suit-suit. Masya Allah. Eta mah nu kos kitu mah ngaranna eta mah berit. Berit sok susuit mah. Nah mendak geus urang petakeun awak urang di tengah-tengah akhlak moral bangsa keur carut marut. Korupsi kadengena makin menjadi-jadi. Bohong makin menjadi-jadi. Berjamaah maling di PNS geus terjadi. Cukup jangka neraka kos kitu bae. Cukup jangka neraka mah. Asal diangkat jadi kabag bae. Geus kudu babagi. Kudu babagi. Meja anu. Ye, emang kumaha gitu, emang aing teh nyaho parangsan. Nah, rapihan awak urang. Bisi teu kapanggih deui. Jeung bulan haji hareup geus kurang nol-nolkeun kabeh. Bebeja ka pamajikan, bebeja ka anak. Abah mah geus kolot. Puasa deuk di masjid bae. Geus atuh sia nu ka pasar, sia nu dagang kabeh. Abah. Nah, geus tarima beres bae geus abah mah geus.
Cak pamajikan enak aya. Jadi orang siapkan puasa tira. Tah, lu nyebut isukan gue deh. Wallahu alam. Coba isuk. Nah, etalah sekadar penjelasan tentang poe-poe ganjaran-ganjaran dina poe-poe bulan haji anu sakitu poharana. Tapi tetep bae iwal timun tayang ka Gusti Allah nu boga tanaga, nu mere tanaga Allah. Nu mere kuat Allah. Sanajan urang hayang-hayangan ku Allah teu dibere kuat deuk kumaha deui. Sanajan urang resep ka ganjaran Allah henteu mere ka urang daya jeung kakuatan deuk kumaha. Mentak nu boga kuat Allah penta ka Allah. Ya Allah ya Rabb. Abdi minta kekuatan ti Gusti ja Gusti nu boga kuat. Abdi hayang puasa ku gedena ganjaran Gusti. Tuh. Wa kadza nafsun qasadaha kafirun. Tu keneh lamun aya hiji kafir ndek ngarusak ka awak-awakan yakne ka urang sebagai umat muslim. Aya kafir ngahadang urang. Baik eta kafir teh ngahadang teh ndek maling atawa dek ngabunuh urang. Ulah diantepkeun ku urang kafir. Rugi lamun urang nyerahkeun diri ka kafir. Li anal istislam lil kafir dzulun fid din. Pasrah terhadap kafir satu kehinaan terhadap agama. Jelema nu pasrah ka kafir berarti penghina agama. Ulah dihinakeun agama Islam di hareupeun kafir teh kudu gagah. Andai kata aya kafir deuk ngahadang urang, kafir deuk ngabuluh urang, langsung sanajan urang leutik deuk eleh deuk menang. Parang sana. Bebe aja orang. Kok lu mau ngebunuh gue, walaupun gue kecil, lu belum tahu. Nih sebelah 40 kok. Yang ini 40 padahal mah henteu. Ngagos dana. Udah berapa orang yang saya tempeleng angus. Jangan coba-coba. Tadi hari pun kafir mah kudu gitu. Saya dari kecil puasa aja kok. Maksudnya bukan puasa apa-apa. Ini kalau nempeleng orang angus. Yang udah, wah. Makanya ada nama Tegal Angus. Itu bekas tempelengan saya. Cek singkoh enggak bohong, mau goblok gitu. Ada hari pun kafir mah kudu gitu. Nggak sulah, ulah sumuhun dau, ulah cicinya, kudu kos Habib Rizik. Di hadapan kafir mah kudu harus genyeng teganyang. Nah, Ahok ganyang, tidak layak dia hidup di Indonesia. Ahok harus disingkirkan. Ambo eta Habib Rizik, kira-kira. Urang nu ngadayakeun muringkak bulu. Ini negara Republik Indonesia. Negara kesatuan. Jangan ada yang macam-macam kesalahan Ahok begitu. Hah? Gagah jasa eta Habib Rizik. Masya Allah. Si ieu ge gagah sarua. Menang 2 karung. Batur nu demo nyana nu untung. Nah, lamun layak kafir deka rusak awak muslim ulah diantap. Lawan sekemampuan. Orang menang luhur agama. Eleh syahid orang geus ongkang-ongkang orang di surga.
Begitu datang ke akhirat, Pan ente di surga. Hehe. Dulu gua ini perang dengan si Ahok. mun Ahok teh mah Atau dengan si Tegwan. atau lain si teh Sing siang melingseng. tah mah sia meureun. Gua dulu perang sama kafir. Terus kalah. Tapi ternyata enakan kalah. Langsung surga gua. Masya Allah. Gua dulu sebenarnya ngeharapin hidup lagi. Pengen berantem lagi, kalah lagi gua. Pengen hidup lagi, berantem lagi, kalah lagi. Cuman ayam, Gusti Allah cuman sekali. Orang sepatan berentemnya. Tuh orang sepatan seri asakannyana meureun. Itu anak gua cariin kagak ada. Ini dari pagi gua nyariin lu kagak ada, ada di sini lu. Ya, nyapain gua lu. Ini gua gini-gini juga orang tua lu. Gua cariin kagak ada. Aigok di sini lu. Maka aigok sagala. Aduh. Orang Jakarta itu gok apa itu gok? Itu khususon di Sepatan. Sepatan juga adanya di Bolang itu. Nah, sakali deui sarua bae jeung mempertahankan budi seorang manusia muslim bila mana dek diganggu ku kafir, mempertahankan nyawa karena dek diganggu ku kafir. Lawan, wajib ngalawana. Teu meunang pasrah dengan begitu saja. Ketika orang ningali di poso, Ustad cekel huluna di kampak ceger. Secara kasat mata urang teh ngeri, tetapi nyawana geus dibawa ka surga. Urang ningali rekaman ketika muslimin di poso dicekel diragaji. Diragaji, Masya Allah kari. Mana polisi? Saat eta padahal polisi aya. Tapi kelihatannya tidak peduli, membiarkan. Urang greget jasa ka polisi teh karena aya dirinya kadeuleu polisi da aya make pakaian biasa polisi. Tapi kok ngantep sih? Nah, urang lamun kos itu buat kata. Aya polisi. Masya Allah. Aju kuari greget keren. Ento. Kuari mah pancenan teu geus dibere priwit aing. Jang pengaman. Nah, ieu negara Indonesia. Ketika orang ningali ya Allah ya Rabb. Eta ge lamun teu FPI turun, di samping FPI henteu turun orang Afghanistan wallahu a'lam. Tarurun. Orang Afghanistan tarurun. Dinya naik naon wallahu a'lam. Nah, pitulung Allah. Tetapi kan di hati muslim, orang sebagai warga negara Indonesia nyangkut kan. Kapan sih polisi punya dedikasi? Kapan? Per detik iya kamari polisi dek nyeun gara-gara deui bae. Mudah-mudahan diampura dosana ku Gusti Allah. Amin ya moal ditarima sia. Ngaminan teu pugu-pugu. Ya lah. Mandak mudah-mudahan polisi kahareupna dibere jala lujur, dibere arah radil, dibere benar-benar mempertahankan warga negara Indonesia menjadi benteng negara Indonesia, menjadi pengaman bangsa Indonesia. Neuleuh geus seperti eta. Sakit hati kita. Terasa diturih-turih. Apa itu turih-turih? Ya Allah. Masya Allah. Belum lagi di satu daerah nu leuwih dahsyat tibatan eta. Nah, eta mah hanya bahwa seperti itulah. Di Indonesia kejadian-kejadian seperti eta anu luar biasa. Mudah-mudahan dengan Bhinneka Tunggal Ika urang bisa ngahiji deui. Ulah pasalia antara muslimin jeung muslimin
antara warga negara Indonesia muslimin jeung kafirin jeung Protestan, Katolik, Buddha. Nu penting ulah macem-macem sakitu bae. Urang hidup rukun di Indonesia dengan bineka tunggal. Sia bisa macana doang mun ku yang ditanya naon hartina. Teu nyaho kan? Haju bahasa naon eta? Teu nyaho sia mah. Dasar urang udik sia. Itu bineka tunggal ika. Eta teh dengan bermacam-macam kaditu dan ngan eta bahasa naon. Naon bi, naon neka. Nah, di urang gaya bi neka. Oh, ngaran si Ibi. Nah, iyalah. Bisi aya kafir. Dek ngaganggu. Kamu sih melawan. Paeh syahid menang agama luhur. Lantaran istislam lil kafir zulun fid din.